Oke, WhatsApp guys. Oke, WhatsApp guys. Oke, WhatsApp guys. Enak teh orang panggil jeung Mang Tino anjing saperjuangan orang ya. Pelik apa? What's up? Jadi kieu ya pembukaan guys. Geus siap. Jadi kieu ya guys, kamari aya anu keur viral salah satu YouTuber Bandung nuku urang di jieun konten di YouTube channel orang. Jadi di dia orang lain nge-reaction tentang berbagi ngobrol bebasnya. Jadi ngobrol bebas, Ngobrol santuy lho. anjing. Pokoknya jadi ngomongkan tentang si Ferdian tanggapan bangsa mun cek urang tanggapan cek urang konten kitu teu berfaedah tapi teuing ya babaturan urang naon manfaatna konten kitu berfaedah atau teu mungkin cek Mang Nijam jawabannya kumaha konten eta Mantu dan ripu pisan sek pisan euy eta mah. Ripu jeung merenan ngaranna teh sembako isina sampah batu jeung merena teh kasa sih. Kawaria di kasaran. Gitu parah. Kan lamun cek ieu mah meskipun itu maling meskipun itu non PSK rek bencong rek naon dasar manusiawi ya. Teu sampaikan ke saling menghargai. Saling menghargai lah. Kalabatan siluman euy. Oh, mohon gitu tah. Siluman Ciki Cuma. Tapi aya kabar oge geus beunang babaturanna nu Duanya. Geus beunang. Anu di Martil habak. Kunci Inggris. Kunci Inggris. Hiji dua Nembe hiji. Eta nu di Martin mah eta mah hoaknya. hoak da lain Anu maling tuh ngadu nu kabegal di Ciamis mun teu salah. Berarti eta mah lain hoax tah. Anu da nembe ka pendak mah hiji. Netizen mah ieu euy no. Ripuh. Asli. Ripuh netizen ripuh aduh. Nyebar hoak komo tah. Kasar. Buka otak. Piat tulur. Siap, ngopi heula. Ngopi heula tulur. Ngobrol naon ieu teh da? Obrolan Ieu mah silaturahmi anjing. Saling sharing lah saling sharing. Seruput lah. Janten kieu nya. Sama PSBB sareng konten si Ferdian ya. Mun cek abi mah konten si Ferdian teh kirang saya gitu ditontonnya kan ayeuna budak alit lah gitu pegang HP gitu nya nonton YouTuber pastilah aya saeutik nama pasti aya masuk ke konten eta gitu kayak ditinggal ku budak leutik kan gitu Jadi tidak untuk ditiru lah pokokna mah. Buat yang YouTuber pemula siga urang-urang kieu tong ditiru lah. Hayang terkenal mah nyieun karya sorangan ya. Lain ku anehna teh si anjing tuh. Iya aya. Manehanana teh ngajian story WA, story IG. Minta maaf, tapi bohong. Minta maaf tapi bohong pan goblok. Mun tembus 30 follower. Eta mah lain akun fake. Wow, akun fake. Lain kitu wanian si anjing. Goblok dijieun ieu jeung minta maaf tapi bohong wah goblok gitu si Casper Sama teu boga otak ya. Bisa kada otak lu eta mah. Teu boga otak pisan jeung aduh ya Allah geus ripuh we eta mah teuing di mana nyumputna. Kerek benang hijinya. Mun Benang hiji. da pemeran utama pasti Ferdian sih yang dicari sama netizen gitu ya. Intina malah anu model YouTuber pemula, YouTuber kos kami lah, kos urang-urang kieu. YouTuber nu karek nyebur pokona mah intina mah semangat tong putus asa tong ngajieun konten nu teu berfaedah anu berfaedah samodel konten naon lah samodel urang kan aya jalurna Mang Nijam aya jalurna di konten ieu aya rek nyieun film pendek rek nyieun lagu pokona mah ulah nu tidak berfaedah. Tapi sih ada di potret Terkenal lagi mau manfaat lah inti nama eta sih. Ripuh pisan. Urang doakeun we anjing
cing eueuh kitu corona sing enggal-enggal ini lah di Indonesia lah gitu karunya ka anu geus berpamajikan geus boga pamajikan boga kontrak gitu geus boga pamajikan ayeuna di lockdown ayeuna di berhentikan kerja adek menang duit di mana gitu bisa ripuh lah intina mah bang adoa lah sing corona ieu sing gara-gara musnah orang ngadoa Allahumma fa'na min dola wal waba wal waba baik ya kode kode ya idona pokoknya kita tentang PSBB nya tentang pasal si COVID-19 sekarangnya takut jangan sih tapi kita harus waspada intinya mah kan gitu kita keluar kan gitu safety lah nah, keluar safety. safety kudu safety Itu juga ada hikmahnya sendiri jadi kita keluar pokoknya datang ke rumah harus bersih lah gitu ya harus mandi dan bersih abis dari luar mandi kan gitu soalnya nggak tahu kan kalau di rumah kan kita keluar apa sih kita kan kena corona gitu kan nggak tahu kan kayak gitu mah kayak jin lah gitu ya datang ke rumah entah nyebar ke orang tua ke anak kita ke saudara-saudara kita yang kasihan kan apa pasti keluarganya kan gitu ya yang mending sekarang mah safety bersih keluar boleh tapi ya yang hal yang penting-pentingnya doang sih ya jangan main lah gitu kayak ngabuburit kan ngabuburit di rumah gitunya di rumah aja lah gitu jadi entong baik keluar lain atau menang baik keluar oke silakan nah penting-penting menyala silakan tapi safety ngomongna ieu teh PSBB teh cenah diperpanjang bener eta teh lu nah duka tah nembe hawar-hawar ya Di tanggal 16 PSBB. orang tadi teh sih ningali na grup ngomongna cenah di gelombang kedua mah di Indonesia mah di Indonesia di Bandung mah cenah acan ke ta jeung ai di Jakarta mah geus langsung ke gelombang 2 tapi teuing ta eta masih mulai hawar-hawar keneh tapi tetap diikuti lah aturan pemerintah anu ge ngagrib sepi Untuk kamu, Ferdian Paleka mati aja ya.